Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinarian ke dia Damang, Alhamdulillah. Kontak damang di dia. Mun geuning rumah sakit we. kamana wae Kang? Di dia we. Ya tuh punten. Naon? Cik punten ya, cai-cai tamu. Uing gerodag begitu mah, teu boga imah lain di dinya. Eh. Oh. Imah saha? Air alasan emang uing. Atuh pan anu boga imah masuk deket lawang diuk ge. Ya bebas kumaha nu boga imah naik di mana ge. Nah, make ngatur. Oh gitu. Lain ya teh Kang. Uing teh keur boga masalah. Masalahnya, Nya masalah naon? kamari ngajual cawu. Ya untung atuh meureun ngajual cawu. Oh, untung. Tapi da uing teh da sebenarnya mah teu salah sebenarnya mah. Kapanan cawu teh anakna. Heeh. Acan gede dijual ku uing teh. Da butuh ge anak cawu. Heeh, nu meulina teh. Mulina teh dijual. Heeh. Teu dihalau wae si anak cawuna teh. Pas geus gede geus buahan cawuna geus kolot. Heeh. Dijual deui ka batur geus gede batil loh. Nya atuh salah. Nah, make dijual di ka batur pan geus dijual. Dan kapan ngajualna ge anak atuh uing mah. Teu kapan atuh satangka atuh teh meureun. Heuh pantangkalna ge bakal anakan deui atuh Kang. Kapan nu geus dibeli teh nu eta nu mimiti. Lain bejakeun nya. Bisi aya anu nyusul ka dieu. Entong dibejakeun uling ka dieu hek. Nah, jadi ngaliwatkeun di dieu. Di kabawa uing ieu mah. Apa leunti ituna dirinya ka dieu? Waduh, kumaha atuh nya Kang? Teu apa leunti ka dieu? Nyameureunna bakal nyusul cenah. Atuh cilak kok kitu uing kabawa-bawa ieu mah. Milu kacai heula nya. Naon kecai? Hayang modal. Si eta ka dieu teh. Di perlindungan, coba minta duit, coba yang modal. Ya kan? Dia juga jeneng bau di dia mah. Si eta aya yang masalah nanti. Dasar si akhir. Ada biaya saha ka? Aya si akhirnya. Aha, ada kenaon cenah? Lah biasa si eta mah dengan ka dieu teh kana mau masalah, si eta suka teh naon atau ngirim naon. Ngajual cau geus si teh nya kayak jelema. Geus diduitan ku jelema eta teh. Gar dijual deui kana sejen. Nyakeun bae atuh Kang, hari geus dijual mah. Nah keun bae kumaha nya atuh salah. Lamun geus dijual ka hiji jelema, nya kudu ka dinya, tong dijual di ka batur. Terus ari maksud Kang akhir ka dieu aya naon? Erek nyumput da mana udag-udag cenah. Nyumputna di mana? Nya di imah urang di dieu. Nah, make kudu di imahnya Kang, padahal atuh dina kolom bangku. Nah kalah ngabela. Sang hareupan kudu nama lain nyumput, da mana kudu tanggung jawab. Nya kita. Heeh. Dasar si akhir ngadon kacai ngadon ieu miceun. Jaba mawa masalah, mawa nu kararitu ka dieu. Ari Kang akhir teh nyumput apa ere kacai Kang? Nyumput, ngan mulai sayang kacai heula. Oh, nyumput bari kacai. Heeh, kitu geus.